dari lama nyaritakeun nu jujur teh pamarentah, belah dia pedagang, kabelah dieuna deui pembisnis, kabelah dieuna deui nu bergelut di bidang permuamalahan hese nu jujur, kabelah dieuna deui mak dokter hese nu jujur. Yo cok dokter teh ulah ngomongkeun aing bae kiai ge hese nu jujur sarua. Kiai ge hese ka jujur. Duit-duit sholawat ditilep. Taonam beurana teu paling diririwaan nya. Ieu keur carita kabeh berarti hubud dunia, cinta dunia, cinta dunia, cinta dunia. Sang bahaya-bahayana lamun dua golongan geus sangat cinta dunia, al-umara wal ulama, etalah anu mayungan dunia sinpani. Dua golongan ulama jeung umaro, sedangkeun umaro jeung ulamana hubbud dunia. Atuh acak-acakan kan. Utar atur posisi, utar atur jang urusan-urusan jabatan dan lain-lain sebagainya. Geus teu ngurusan umat. Ialah nasib urang hirup di akhir zaman seperti kieu hese neangan nu jujur jeung nu adil. Tapi tetap urang ngadoa mudah-mudahan kiai-kiai dibere jala lujur, pamarentah dibere jala lujur, dokter-dokter dibere jala lujur, pedagang-pedagang kabeh mudah-mudahan dibere jujur, sehingga di akhirat dibere kasalamatan.